Dia teh ngomong-ngomong sawahna anu mana Toy? Yo kok bagi waris teh. Oh iya, atunya. Duluan gitu bagi waris teh. Dia masuk hati-hati, berjalan teh. Aing jadi liur hulu. Makanya teh harus hati-hati atuh Toy. Anu mana itu yo. Sebelah mana? Apaan kata kamu teh nu ieu cenah ieu teh sawahna teh. Nya bagikeun atuh. Bagikeun mah. Kela Gampang kan, aing gampang. Tidak bisa atuh. Ini peraturan hukum. Harus nyireng. Tah, kajuru, kaditu tuh, ka ujung. Awas, urang jepretkeun. Ini mah tuh tidak bisa atuh Ih, apaan saya mah kata sugokong saya mah pada anak laki panggedena tuh. Tiru ke sini. Tidak bisa atuh. Ini teh kata sugokong. Saya teh anak panggedena tah. Teh sugokong teh harus begini, harus nyireng. Lagi tilu di Sarkum ieu teh mah. Iya kan. Ini kan dia digurat gitu nya tah. Tah nu kabagian ka dieu teh. Di sikotoy tah jeung si Sarkum. Oh. Tadi dia tak tutup mata kan dia itu mana itu kan juru Sarkum mana tak si Sarkum tehnya tadi dia kajuru iya dah iya didinya iya si Sarkum tah kotoy tak iya bagian uing ka itu ngadengnya non bagi waris kamu mah terlambat itu waris di saha itu di singgokong atau di bapak aing teh aing ke heula yo oi an ieu teh sameureun sawati ti kolot teh sawati almarhum Son Gokong nya kudu adil aing pira-pira teh dibere aduh dia teh kumaha kan saya teh tah sayahnya saya teh kata si Gokong anak paling besar paling gede tah harus gede lagi atuh apaanan aing si laing dang kotoy ieu teh sawah teh berarti sakotak nya kudu adil dang apaan sih teh aku seorang kakak disebut selain itu sih teh atuh aing aku mau jepret ka ditu tah gitu kali dinya di dieu aing di dieu ngajepret tuh ayo lanceuk aing si Sardang sareng apa mengbang dang kata si Gokong oge saya teh anak panggedena atuh lain bisi jadi kendala dang ieu teh kendala apanya emang si aing teh panggedena anak Son Gokong teh panggedena tapi udah kudu adil aing teh tidak bisa harus begini harus begini harus begini tuh sia toy kabelah situ toy tidak bisa aku tidak bisa ini mah aing aja jadi aing saeutik teh tidak bisa sia belah dia si kotoy berarti aing belah dia jadi tidak bisa ini mah harus keputusan bapak aing mah Gokong harus begini apa aing Son Gokong ini kayak mau nyaring di kumaha bapak aing ya geus atuh kalau mau gitu mah atuh sok si Gokong bagi kebagian atuh bapak aing kebagian tapi kan bapak aing Son Gokong sarua pan aing anaknya si kotoy anaknya si laing anak kalau mau begitu mah atuh kalau mau dibagi tak gini mas si Gokong juga bapak aing kudu kebagian aing teh heula ieu mah ku aing kudu derajat dang si laing teh tetep anak Son Gokong panggedena aing kamu harus menghargai karena saya kudu centang yang bukan lanjutin anjingnya kosok aing heula aing naik nelpon ya aparat desa ye sok lah telepon telepon ya kumaha dena ye menyorok cok kitu lur aing nomorna kerit halo yo aya uruskeun tadi asa gedung assalamualaikum salam waduh ieu anjing aparat desa teh nama Ampura di telepon jas aya uruskeun aing ieu jeung lanceuk aing pokona mah ieu mah teu narima tah kades kades sebagai naon RT lah RT ini teh peraturan pemerintah pasal 28 ayat 5 tentang bagi waris tah seharusnya mah bagi waris teh tuh nyireng dari sana ke sana tah aing hayang diuruskeun jos tidak bisa ini mah dadang hayang aku lain ieu teh teu nyahopan ti tadina saya teh ieu teh acara teh pembagian waris pembagian waris ini teh anak Son Gokong saya paling gede hayang panggedena tah
kadang yang penggede na wae sih ting kumaha nutkeun dinya euy. Tenang. Parat kumaha tah. Tenang. Semua masalah nih anak-anak, semasalah harus sedang kita. berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gitu. Duduk sama rendah, oi, duduk sama rendah tuh. Gimana tapi duduk oi di dieu ya. Di dia. Duduk. Apa cek RT cenah duduk sama rendah, saya Iya. di bawah. Di sini. Tah, ya. Eker pokoknya mah segala urusan bakal kelar. Ya, ku RT mah. Iya, tuh beres. harus. Man lamun hayang beres. Pan RT kadeu teh make ongkos, make bensin, kudu aya uang kebul. Bul cenah. Uang Iya, kebul. main duit mah aing pan nyaho teu gablak. Udah makan.